والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية وعلى آله ومواله. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Maaf, tukang sona mana tukang son? Belah mana tukang son? Mang dengekeun, benerkeun ieu, son teu bener ieu. Efek treble paehan, efek treble bass paehan, middle bae, dijieun kering bae. Moal euy ieu. Paehan. Eta efek aya keneh efek ladem tah, ulah disangka aing bodoh ieu. Kieu-kieu ge aing mantan operator organ tunggal ya. Taekeun deui middle-na. Ulah bodoh jadi jelema mah. Jelas ka tukang? Jelas teu? Taekeun deui eutik deui midna. Ngayung teu Bang. Terus ulah make treble, ulah make efek bass paehan geus kieu bae. Jelas teu? Atuh pinteran anjing tukang son. Nu dihormat para kiai, para ulama, tokoh masyarakat kampung sainten bil khusus sepuh urang pangersa Abah Kiai Uki, Abah Memed, oke para kiai nu sajena urang doakeun mudah-mudahan para kiai sing ari istiqomah dina ibadah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer lurahna aya. Doakeun ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara acara Maulid, ya Allah, mudah-mudahan ieu sumbangsih masyarakat beserta panitia nu korban harta, tanaga, kejo mugia ku Gusti sing ditampi sebagai amal ladang kasolehan. Amin. Sasarengan hayu urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat rau salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak datang ka dieu jauh di jugjug anggang di teang cuan niatna anu hade bisi datang ka dieu menang kesang doang ka jubur-jubur. Hije datang ka dieu sejarek ngagungkeun karena hari dilahirkeun baginda Rasulullah. Nu kadua datang ka dieu sejak tolab ilmu sangkan balik di dia menang ilmu anu manfaat. Ngaji ulah ngedukur menang seri jeung resepna doang kudu aya bawaeun ka imah. Jangan sampai acara maulid dijadikan acara tahunan doang. Tiap tahun ngayakeun murudan, undang kiai, ngombang mubalik, ai ahlak polongo bae.
masjid geus anyar sing ada bisi nunggu sina pemain lama. Benar teh Bu? Insyaallah Kang, kula mah moal cacahan politik rek ngaji mudan bae kula mah. Politik mah memeh jadi mah politik nempokan uleutik, geus jadi mah politik nipukan uleutik. Benar tak? Ulama muludan, cacahan muludan bae. Bu, kadang-kadang jelema pan memeh jadi. Kalau saya jadi, saya jamin saninten bebas janda. Siap urang ngajina siap? Ampura kasepuhan kula rada kasiangan karena memang unggal penting berang kula mah taraya di imah. Tadi ge dongkap di Tangerang subuh-subuh karak HS. Aju jam 8 diomekeun ku pamajikan hudang aing. Jadi kula setengah salapan karak angkat meluncur. Jadi hampura kasepuhan sanes kula sul adab. Memang kawas kieu kaayaanana. Tapi aneh unggal pe aing ceramah tapi pamajikan mah geus reuneuh deui bae. Dipikiran ku kula piraku reuneuh ku cau. Pan kiai mah pinter Bu, lamun beurang teu kaburu penting teu kaburu icuk-icuk. Tas, siap urang ngajina siap. Ya dulur minangkana urang dia ngondang Haji Asep dianggapna dokter. Berarti urang dia make tiung ge omeaneun ieu. Termasuk nu ceramahna ge sarua omeaneun. Ieu mah usikum wa nafsi bi taqwallah. Kula mah niat mamagahan kadengdeungeun, kula marek mamagahan kana awak sorangan. Matakan kula mah bajuna ge hideung. Kula mah teu make sorban, isin lah ini kiai. Kerpeting kesalahan ceramah make sorban gede teuing di komen ku panitia. Kaji sorbanna gede amat cik aing tolol bisi darah ria kaberkatan teu kabawa ku aing di ais berakatna. Siap ngajina siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur. Pantes jeung pantes Rasulullah Muhammad diangkat ku Gusti sebagai makhluk anu pangmulia-muliana. Teu aya manusia anu kamulyaanna leuwih ti Kangjeng Nabi Muhammad. Dibandingkeun jeung nu mamana ge eueuh mulia keneh Nabi Muhammad. Ulah pun jalema, ulah pun satwa, ulah pun alam. Sehingga Gusti ngandika dina Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakin anjeun Muhammad manusia anu boga karakter pang bagus-bagusna saalam dunia. Matakan cik budak santri wa khabar al-maksud qaddim amala kamalana illa tiba'u ahmada. Teu aya tuturkeun urang lamun hayang salamet dunia salamet akhirat iwal tinuturkeun baginda Rasulullah Muhammad. Krek nuturkeun akhlak RT jabisi geblek RT na. Katakan ibu punten ieu urang acara dengan tema sebagai momentum ukhuwah Islamiyah dengan menebar berkah dan kepedulian kepada sesama umat. Hartina makolot ieu masyarakat kudu ngaheji berkah murudan Nabi Muhammad. Kudu jadi alat evaluasi dulur. Kudu ari jalan alat perbaikan. Pan urang mah awak mah kolot tapi pieu omongeun. Hulu geus putih doang soun. Salat teu beuki ngaji tara palebah ngariung bae babagi kaejo pangharepna. Anu kitu aya. Ka masjid satahun sakali Idul Fitri sugan derek salat Id horeng nukerkeun sendal balik deui bae. Ieu mah di lebah be ka masjid leungit sendal mamarahan sape keur doang Medan. Dengekeun ka leungit sendal di masjid eta musibah leutik. Musibah gede mah lamun sendal kakak tara kapanggih aya di masjid dengekeun. Mudah-mudahan nih jadi ahli masjid kabeh. Abah ukionom kasepuhan unggal bae di masjid bae.
Abah hukim Ramadan ge di masjid cenah ge 3 poe teh keluar-luar horeng ka kunci. Kak, sarua urusan kana ibadah mah. Lamun jalema can menang hidayah, sanajan imahna deket ka masjid, moal nyahoan tihang masjid aya sabaraha. Matakan ieu masjid geus bagus, mudah-mudahan nu ngeusin asing bararagus deui. Pokona mah lamun lembur, sanajan eta lembur masyarakatna marareskeun, imahna rarombeng, tapi masjidna gagah, eta nandakeun bahwa hatena imanna gede. Pokona mah ibu, Bu. Capek entok. Anu capek. Ya, kupingkeun, Bu. Ieu pan kudu jadi alat pameran, kayak heula, Bu. Kulapan minalkana dokter datang ka dieu, kita ngamean penyakit, bener? Ngan kula biasana lamun dokter moal mungkin mere obat, lamun can dipariksa heula penyakitna. Piraku dokter datang-datang mere bodre ku penyakit mejur. Atuh ulah pologo jadi dokter. Terus kan? Pan urang mah ngaji ngan teu asup kana hate. Nu nyangsang tai ceuli doang. Ibu unggal poe hadir muludan, geura tanya, naon apa nu diomongkeun ku kiai? Moal. Wanita rohan empo beungeut teh percaya aing mah. Cik salakina ti mana nok? Hadir kiai. Kiai na ngomongkeun naon? Ih, pokona mah rame. Ibu-ibu mah ngaji na ngaji barho, bubar be poho. Lamun aing ceramah teu kawas kieu ngaji bae, ngalobrol sia mah. Matakan kula mah di lembur tara magan ibu-ibu puyeng. Pernah aing magan ngaji, aing mah dihareup baca kitab husu di tukang mertis jambu pan balon. Terus kan? Punten ibu, ya, ieu penyakit urang anu kudu diomean. Matakan ketika ngadengekeun ceramah hatena kudu sadar hukum. Lamun teu sadar hukum teu narima kana omongan kiai, nganggapna kiai galak, kiai keras beha. Orang urang nu piomongkeun. Ya, iya. Gampang ngomean deng-dengen, ngomean awak kurang heula. Termasuk kiaina sarua kula ge lain jelema bener. Lamun kula geus bener moal tengah poe nangan kejo ka dieu mah. Bener. Tadi kiai turun tina mobil, dah kiai dah hidung. Oh, dasar sungut urang lembut doang soang urang parab. Atuh hidung ya bajuna dusun. Awas kupingkeun. Urang mapan ngaji unggal poe tapi akhlak teu hade-hade. Ilmu luhur alakan percuma. Syekh Abdurrahman Al-Akhdari wa rabbama wajriya majral jahili mukhatabun in kana ghayra amili kaqawlina li'alimin zi ghaflah azikru miftahul liba bilhadrah jalma nu aya ilmuan tapi teu ngamalkeun kana ilmuna hatena loba poho keneh ka Gusti eta pangkatna sarua jeung jalma bodoh. Nauzubillahi min. Bu, pan kadang-kadang pan urang pi omongeun ke urang cacahan penyakit bae heula. Ke karak diubaran heuh. Ai purap mah babari, gasrokeun bae kana aspal. Teh. Punten, ampun paralun. Urang mapan ngaji mah unggal poe, tapi kadang-kadang ieu omongan luhur bae tah kur jeung bukur. Loba tah jalma nu teu ngarasa kadaririga. Pugu mah masyaallah kaayana ge nya. Ai cacahan. Nanaon nyaho bae. Nanaon ku macik aing. Ngomong luhur tah kur jeung bukur. Doang tukang bisnis merah 5 samurai ube, cacahan mah miliar aing ngarokok ilu ka aing. Ih. Teu boga pikiran. Ieu pan penyakit urang. Zaman baheula mah lamun boga hutang dibayaran, ayeuna mah lain. Boga hutang dijarah-jarakeun ka karabat supaya ti ulah nagih. Sarua teh penyakit. Akhlak tah omeaneun eta. Tahajud mah tinggal tahajud, pan hutang mah kababawa sampai paeh. Ulah-ulah di kahirupan urang dina rukun Islam nomor 5 bab munggah haji sanajan teteh matas ngajual jeng-jeng boga duit 40 juta mahi pikeun ongkos pepe ka Mekah munggah haji tapi teteh boga hutang sakira-kira lamun dibayarkeun beak eueuh jeung ongkos
eta wajib ngaji heula haji heula apa wajib hutang heula wajib bayar hutang heula can nisab dia tancan udah sosohoreun makanya ulah pelongo enggak pelongo gitu bener kan pas sohor-sohor ngalah haji umroh unggal bulan hutang teu dibayaran jadi bobongkong dia pan urang mah lieur umroh mah unggal bulan tatangga mah kalaparan dik di mana atuh lain bagus mikir bodak kasinggung nu gede hutang mah ieu sabodo teuing hewan los aing gua unta nu penting balik mah cair bae sok aya pan ieu mah dinitu nya ieu mah dinitu salaki can datang di Jakarta teu boga duit ngahutang ke warung nu eta boga bae ditu salaki datang boro-boro bayar hutang balanja ge pindah ke warung itu panyakit dia eta anyoh dia bongan sang ondang aing jalma kerak cager diodang ya Allah jalma nu gede hutang mah ulah-ulah kajawara kana kalender ge kana almanak sion setoraneun motor tanggal 15 tanggal 10 geus teu bisa hes awas dulur lobakeun ieu akhlak pameanan urang urusan salat mah tahajud urusan internal urang jeung Gusti ieu pan jeung masyarakat dongdongan ja urang mah hirup lain sorangan urang mah kudu boga pikiran timuli meletek nepi ka meletak hirup jeung batur ngajuru di parajian ku batur nyuratan di bengkongan ku kawin ge jeung paeh digotong ku aya di dieu lurah paeh ka kuburan lembang sorangan matakan urusan sosial kudu dipikiran sanajan kiai masyarakat mah moal hirup matakan ieu mah ngaji diri nu pinter ngaji mah loba nu nu bisa ngaji diri nu bisa ngahargaan ka jalma bodoh pan jalma bodoh kudu dihargaan ku kiai nu bodoh mah kiai ngalalanggur magan sa magan jurig kasueb buktina mah lebah murudan mah nu capek mah nu bodoh iya nu masang tenda ngabalkeun terpal nu pinter tanu badak nu ngabagikeun berkat nu ngabeakeun berkat ampura mah Haji Asep bisa ngomong kieu urut jalma Badung matakan akhlak mah nomor hiji pan Rasul ngomongna ge inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak kaulah diutus ka alam dunya pikeun ngahadekeun karakter manusia nu teu bener jadi bener urusan ilmu mah pada boga tapi urusan akhlak can puguh sarua Pak Haji Asep bisa ngomong kieu jelema Badung hange baheula sarua salat teu beuki Jumat tara aing mah jujur apa nasib jelema jalan hirup beda-beda bener rok dusun kupu-kupu baheula mah hileud benar kupu-kupu tina rangina ngawong dak ieu mah keur pada urang nyacakeun aib aing aing heubeul mah pan kula mah ti keturunan teh teu meunang leuwih JS teh ngan aing doang nu malawadi aing mah jelema bangor ti baheula lagi makana kieu sungutna ieu aing baheula salat teu beuki Jumat teu beuki haju pas mudan aing ilu ngariung ka masjid haju cik panitia dia salat teu ka masjid Jumat tara ka masjid aya kae ka masjid aing dihilingkeun aing nyeri hate atuh panajeun aing celok Jumat ke botong aing mah lapar wah aing ditangetkeun baca banget mah nan ayeuna aing jadi kiai ka aing geus nyebutna ge bae cium tangan dibulak-balik aing pajuh ku dia leungeurang makana ye akhlak mah pan urang mah nasib teu meunang nyaho ayeuna mamang Badung ayeuna mamang ngajawara buah mah isuk mah mamang ahli surga mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat iya tuh aing geus bae keur kaburangan salat subuh wah hirup bola ogohan ngan pan urang kabeh keur diajar bener ka Gusti loba anu ngaji unggal poe tapi akhlak kakolot piomongkeun hampura dulur ulama tiap ceramah nanaon ge rek mudan rajaban sunatan kawinan pasti nyelapkeun urusan anak kakolot sebab eta mah tunggul karamat benar cik Kangjeng Rasul saha jalma anu isuk-isuk bisa nyieun bunga hate kolotna nepi ka senang eta hate kolotna ku sebab pola anakna maka eta jalma sanajan ibadah ka Allah rusak keneh
sanajan amal ka Gusti acak-acakan kene ku Allah bakal diasupkeun ka surga ku sebab hade ka kolotna makana sing hade urusan ka kolot maka teu bodoh teu ngarti ngalayeun mangalayeun bae kadang-kadang nu pinter-pinteran ka kolot benar lagana mah cenah ieu mah taneuh ulah dijual jeung babaki geus pae horeng kumaha dijual pindah jis aing lo bajal mah kumis masa dari tiang masjid sieun keneh ka pamajikan daripada ka indung sorangan ngebadeg tanu kitu diseseh dia ku aing mere duit ka indung satunggalkeun pamajikan 50.000 kepelejok cik pamajikan hai nah kerak dia kumis pamajikan mah nyaho ka urang ka geus gagah geus sukses sanu goyang tai indung pamajikan mah nya salaki setruk mah kikuk-kikuk minta talak betang kurakna sanu urusan emak maka ada ulah sok musingkeun ka kokolot urang mah hampura dulur ieu mah kudu sadar bae hirup ya hirup geus galedek urang mah kadang-kadang dak bager keneh ka pamajikan daripada ka indung sorangan geura ge nemah benar pamajikan mah yang meuli kongkorong dibelikan lagi 4 kilo besi indung mah di mana horeng gagah urang mah tokoh masyarakat diajak ngabesan karangkas naik mobil apaan saja pamajikan indung mah yang ilung ngabesan diingkeunna losbak dijieun jeung kalapa ye di mana horeng sing hade senangkeun kolot namun hayang dibahagiakeun ku Allah bahagiakeun kolot sanajan kolot sia doang nu edan urang lembur loba eta bebesanan jeung urang Jakarta boga indung doang nu edan Rudin aya besan disumputkeun ka pangbeasan ulah ada yang enta awas ya nu ngomong lain aing lembut entep ka aing ih bener kasepuhan kudu narima ieu lebah kieu indung ulah sok dipake penitipan anak rek balanja ka pasar rek ngajar ka sakola heuring mawa anak celek dinu indung dititipkeun tileuleuk heurin ku sia geus gede heurin ku anak sia mun kolot sugih anak meuli baju lamun anak sugih kolot mah ngais incu mun kolot sugih anak ganti sepatu lamun anak sugih kolot mah jadi babu tas dengekeun hampura bu keheula ieu keur nyacahkeun penyakit keneh can nyacahkeun uban eureun jam 1 tah bae tanya panitia hampura ya ulama tilok minum aqua make tutup aing mah minta ciane terang bedak lain lintuh ya mah lintuh ini mah bajuna gede teuing teruskan makolot ngajina teruskan ya dengekeun punten ibunya mudah-mudahan jadi alat iktibar alat pikiran dan urang kakabehan sebab urang mah tanpa orang tua tidak akan berarti apa-apa moal jadi kiai, moal jadi ustad, moal jadi menteri, moal jadi pejabat lamun eueuh doa jeung sumbansi indung bapa anak 11 tinggalkeun paeh ku bapana ku indung mah kaurusan kajenting kuli dagang bala-bala aing lapar nu penting anak dahar tapi jajan anak 11 tinggalkeun paeh ku indungna bapana mah kawindung ya bu punten abdi rek carita anyar keneh pulang ngeusi bensin di pom haju aya nini geus kolot geus teu layak pake lah pokona umurna aya jigana saumur jeung kaung mah nya sanu nyahokan umur kaung awa sanu bala kaung apa tai cara eta anu lucu ibu ngelek-ngelek nyiru eusina kacang jeung telur asin ditanya ku abdi ibu sepuh punten eta dagang jeung naon ya buat makan guys atuh tah ngomong gitu menang-menang aing dusun mah nyaho ini kumaha
Nini dilawat. Nek ngising kayak kasolokan can datang kasolokan samping mas luhur dada. Ya, makanya ya dulur, lamun boga indung geus nini anak nu kudu sabar. Geus kolot mah malik kapi hewan deui pan. Haju ngomong hang didenge sorangan teu kadenge ngomong batur. Anak ngomong kenceng pajah nyarekan. Ngomong aja teu kadenge kudu bari di toel bae layar sentuh. Ieu naon? Storing. Eta meureun kahitutan ku nini tah. Mang storing. Awas budak ngadudut. Pakolot, letak. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa limasya شيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا الله عبدي dosa ibu Rama sareng guru sareng sadaya muslimin wal awas teruskan kaosna masih kiat teruskan beres eta sini ini lah. Oh mana yang sekolot banyak kadang-kadang hayang kanu bungsu karena kita datang kanu bungsu ngising ngecan ngisang sayang kanu cikal ini mah kadang-kadang gitu piomongan teh Bo alhamdulillah kanun kan Bo ya nganterin Cihanet ya mudah-mudahan kasih panjang umur batur mah geus parae tinggal kakak bees orang. Siap ngajina siap? Ditanya ku kula, nini orang eta dagang kanggo emam mohon. Nan teu boga anak tah? Oh, anak mangaleuh ya. Nu jadi PNS, nu jadi guru, nu jadi karyawan, nu jadi menteri. Maksudnya memantri tukang jeks ya. Kalau dia ini mana penuh kasurupan ya budak sudah dibacakan ayat kursi 11 maksudnya ayat kursi haji ngaran indung bisa nutupan kaisin anak naon anak temeredahar tama kolot kumaha jawabna kasep anak mama bujeng-bujeng kanggo masian emak lain kutahayangan meureun kumaraban anak nage haliwun padahal mah bohong. Akademik boleh tinggi tapi di mana hati nurani urang mah ulah kitu tak kakolot mun bisa melawan boga kolot geus rentak geus teu bisa usaha ulah kukusruk neangan para sorangan ulah kulinga bawon kulimaha waan palkeun kulimaha waan deplang kulinga julan sawit ulah indung bapak istirahatkeun di imah kita ka masjid bae ngomekeun jeung urusan jeung bakal pae anakna coba gotong parab teu bisa digotong saurang tah anu hideung. Insyaallah sanajan sia jalma balangsak maraban kolot mulia sia dunia akhirat. Bisi ladang malaban indung bapak miskin. Teu beda ka Haji Asep, digantian ku aing. Lain aing boga duit aing ngeberean. Eta mah ka sawah ka kebon soranganana kesel atuh leus teuing. Nya, urang mah ulah kitu. Pan urang bisa kieu wasilah kolot leres. Kolot menempuh anak rumah tangga anyar usum hujan cerik indung mah bisa anak tengah beleg beas beres salat subuh lengkap kontrakan anak ditanya mereka anak mah ilu ngising bohong padahal hek naongan beas anak bisa boga beas
Eta induk datang kadinya. Ayah anak beres salat subuh nongan pangbeasan induk. Ayah ngan bari nyiuk si goblok mah. Tak ieu panyakit karak urang omean hayu berkah muludan Rasulullah Muhammad. Pertanyaan anak, kunaon urang tiap tahun kudu ngayakeun muludan? Jawabana supaya dina hate urang timbul rasa cinta mahabbah ka baginda Muhammad. Balikan deh ibu, lamun ditanya, kunaon urang kudu muludan? Supaya dina hate urang cinta ka Nabi Muhammad. Pangaruh di tempat muludan mah diomong-omong pa Nabi Muhammad. Atuh kumaha sih? Lamun ayeuna mah barang jualan geus eueuh nu meuli pan sok diiklankeun lin. Benar? Atuh Nabi Muhammad mah teu diiklankeun geus payo. Ngan ieu mah pikeun urang supaya cin. Ulah percaya teh kana iklan TV, ngabohong. Aing beli kopi kapal api dibuka kapalan ya. Sugan kopi luwak jauh caruhan. Ya, ibu punten. Batu repe karakser. Lemot pakai kartu tri ya. Makolot. Punten. No manta kurang kudu ngayakeun muludan tiap tahun tujuanna supaya hate urang bijil cinta mahabbah ka Nabi Muhammad. Ulah kesepuhan ampuran. Insyaallah tabarakallah. Ya, punten ibu, surga jeung kanikmatana ku Allah bakal dibikeun kanu maca sholawat. Mustahil daek maca sholawat lamun hatena teu cinta ka Nabi. Berarti nu maca sholawat hatena cinta ka Nabi Muhammad. Balasana cik Nabi Muhammad. Mana ngomong Nabi Muhammad? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nu cinta ka aing sanajan hidup dalam dosa. Nu penting paeh mawa iman Islam bakal ka surga bareng jeung aing. Eta cik omongan Nabi Muhammad. Sedangkan aing mah percaya keneh ka Nabi Muhammad daripada ka lurah. Ih bener aing. Dulu cik wargana lurah sok kabohong pamali. Entah lurah mentok. Ya ibu punten bu, jal surga jeung kanikmatana pikeun nu maca sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin tawassalna bibismillah wabilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'alil badri ya Allah bi'alil badri ya Allah salatullah salam salatullah salam ala Yasin ilahi sallimil minal afat wa min hammi bi'alil bad bi'alil bad salatullah salam ala rasulillah salamullah ala Yasin. Ibu nu maca sholawat tandana cinta ka Nabi. Nu cinta ka Nabi bakal asup komonya cinta Nabi daek ilu ngabangun masjid. Jalma anu ngabangun masjid di dunia ku Allah bakal dibangunkeun istana engke di surga tihang lagi tina emas. Mudah-mudahan ya masyarakat nu ngiring sumbang sih sing dikabul sedekahna jariyahna ku Gusti. Hayana kurek geus idenya.
biasa bae nu si masjid mah pemain lama. Sugan nih berjamaah subuh mepek kawas kieu. Iya berjamaah subuh di masjid sok mepek kawas kieu. Boh, cenah di dia mah berjamaah subuh sok keluar-luar sendal. Bo, nu maca sholawat dianggap cinta ka Nabi, balasana sur. Sak itu maca sholawat tuh pakai modal, atau komo muludan. Nu muludan mah make modal, atau cinta jasa ka Nabi, balasana surga. Iya muludan punten, iya muludan cukup duit 500.000. Nyaku hooh. Iya bagaimana meser ke mamannya tenda iya aduh pan kiai na jauhnya beda kacamata eta mah kori mah tuh deket iya merek kok nyap. Allahu Akbar Pak, ieu sumbang sih panitia Masya Allah. Sanajan ibadah urang belang betong buktina mah cinta ka Nabi Muhammad, padahal urang can wau jeung jelemana. Coba kula rek nanya, lamun kakak hayang nyaho kasaktian Nabi Muhammad, cik santri mah khawarik. Mun bahasa nu bodoh mah kasaktian jajate Nabi Muhammad. Ulah kudu hadak aing mah hayang nempo Nabi Muhammad hiber ka heula ka ulah rosa-rosa. Biasa rajar hiber ge pasti balik deui ka handap jauh balik nguduk di luhur mah. Lamun kakak hayang nyaho kasaktian Nabi Muhammad kieu we. Kula rek nanya, ieu panitia yo. Beres acara ngomong kieu, dulur-dulur, minggu hareup urang urunan per imah 500.000. Maksudna urang nek nyumbang ka Mang Sukra. Sukra urang mana? Urang Binuangeun. Nek hajat, teteh daek per imah 500.000 ewang. Daek entah ibu. Naon sebabna? Teu wau hiji tah. Kula rek nanya, cik panitia, ibu poe Sabtu tanggal 23 November urang murudan per imah 500.000 sewang, siap? Iya kok bisa ai ka Nabi Muhammad wau henteu pan sarua jeung kasukra papada teu wau ai ka kasukra embung nyumbang ai ka Nabi Muhammad bebeakan. Iya bedana papada teu wau tapi ka Nabi Muhammad daek korban ku kitu bae deui kasaktian Nabi Muhammad. Wau henteu panggih jeung jalamana encan tapi daek korban bebela. Iya kasaktian Nabi Muhammad. Ibu kolot, hei, nyaho ka Nabi Muhammad. Ai kuburan Nabi Muhammad di mana? Pasir Galati mana sih? Mang Nabi Muhammad pindah ke Pasir Galati. Hei, jaing mah teu nyaho. Oh. Nabi Muhammad balain di Pasir Galati. Nabi Muhammad di Madinah. Madinah belah mana? Tonggoan Sahajir. Kumaha tadi jeung Nabi Muhammad di Pasir Galati gumuruh. Di Pasar Galati mah lain Nabi Muhammad ka Emad. Bu, punten. Dah. Jalma anu rajin maca sholawat bakal dikasurgakeun ku Gusti. Coba ibu ngacung nu teu boga dosa. Diberi duit paling 100.000 aja gak? Bapak-bapak di jero ngacung? Iya, wani ngacung burungnya. Urang mah kudu rumasa hirup ke awas supaya jambung jeung tema ya. Kudu rumasa. Urang mah ka surgana ngandelkeun cinta ka Nabi Muhammad. Cik Nabi saha jalma anu maca sholawat ka aing 100 balik bae sapoe diharamkeun asup ka neraka. Allah. Berarti dosa urang dilebur ku Allah. Ku sebab nempo saha? Nempo Nabi Muhammad. Jangan nempo urang mah urang mah dosa. Ulah-ulah ngomong di diskotik, ulah-ulah ka pantai carita, ulah-ulah ka pantai bagedur, di tempat ngaji mah ge doraka mah ngabadeug. Doang urang kieu punten ulah kasinggung. Hadir lalaki jeung awewe ngahiji, teu make hijab, teu make sekat. Kiaina sarua nempo awewe lain mahram, doraka sarua bae. Aing doraka nempo pola, nempo nini sarua. Nini nempo aing doraka, atuh doraka ge leuweung bae, hitung-hitung hiburan nempo aing. Dan sugan bae ieu dosa ieu dihampura ku Gusti nya.
akan teh urang mah rumah saloba dosa kudu deketan Nabi Muhammad. Jalma nu maca salawat ka Nabi sapoe 100 balik diharamkeun asup ka neraka, berarti dosana dihampura ku Gusti. Lain nempo urang, nempo Nabi Muhammad. Pancen Nabi saka haji dosa urang kulantaran nempo Nabi Muhammad dihampura kumaha tadina. Ulah kudu lieur-lieur, ya bisa teu karti ku polonya dengekeun. Contohna kieu bisa teu karti ku akal. Pan ngaji jeung di masyarakat mah kudu kieu, kudu dicolok-colokkeun kana huluna tah. Tajan ngomong cascis we pinter teu arti kudu bodoh mah jeung naon. Bener makolat. Doang kieu, hirup di lembur, saumur-umur ngangon. Tumpak kebo bae tumpak kebo. Boga minantu urang Tangerang dibelikeun motor NMAX eta mitoha. Pan NMAX sarojeng kebo tinggal narik bae gas. Tak kudu mindahkeun gigi. Hayang meuli baso karangkas, lengbe karangkas. Aya lampu merah, pan batur eureun. Cik kumanehna mempeng rineh batur eureun aing lempang nya. Aing ku bodoh hirup. Urang mana eta dak. Atuh pan ditewak ku polisi. Berhenti kamu. Siapa? Siapa nama kamu? Kemod, Pak. Kemod. Panjangnya, atuh panjangkeun ku bapak kemod. Cik si kemo, cik polisi, mod. Kunaon dia ditilang nyaon teu kasalahan dia tuh henteu Pak. Ya kula mah 16 tahun ngangon tumpak kebocan pernah anu nilang. Kakarak ayeuna tumpak motor laju ditilang bae teu ngarti. Aduh, cik polisi dua beda lagi edan aing we. Cik polisi kasalahan sia hiji eta lampu merah kunaon ditabrak. Cik si kemod salah apa nek nangeun dan lampu di dinya. Cik polisi paeh aing paeh. Lieur polisi ge lieur. Teu kabawa KPH acan bener. Aduh ditanya ku polisi, aku penasaran beureun manggi makhluk kakara kawas gitu. Cik polisi, "Mat, urang mana dia?" "Urang dia kopi." "Urang mana?" "Saninten." "Oh, deket kakak Memet." "Atuh baraya." "Oh, paingan." Paing baraya ka Memet. Cik polisi budak aing kieu dia bingung aing mod laju nama dia ngomong-ngomong ka Memet. Aing baheula pernah minta cai ka Memet, anak aing gering teu meunang ku ubar, dibawa ka mana rumah sakit Temempan. Begitu aing minta cai ka Memet, diinuman ku ka Memet langsung paeh. Bota ka Memet rosanya. Hajupan eta cik polisi teh laju nama dia mod salah mah salah bae ngan aing kerok ieu ka Memet dia. Geus ulah loba omong dia jalan pipir ka ditu mabur. Salah mah salah bae dia, teh koing diproses ditilangan kulantaran dia dulur Memet dia. Dulur ka Memet. Geus koing dilepaskeun. Eta polisi ngalepaskeun si Kemod. Geus jelas salah, nempo si Kemod dan nempo ka Memet. Nempo ka Memet. Kemod mah polongo. Oh, atuh, insyaallah ngare Kemod. Oh, dina HP Kemod. Coba sih nga-download ngaran Kemod. Oh. Eta Kemod jelas salah, jelas kalanggar, tapi dilepaskan ku sebab nempok Kemod apa nempok ka Memet. Urang ge dosa jeung Gusti kitu. Nempok urang mah selain cacahkeuneun ka ngan kulantaran urang deket ka Nabi Muhammad baca sholawat daek muludan daek kajenting papanasan ge elos aya mah setahun takali ya tidak unggal poe. Berarti ieu cinta ka Nabi Muhammad, maka ku Gusti kulantaran cinta ka Nabi Muhammad dilebur dosa urang. Kana ma'ifil jannah bakal babarengan jika aing ka surgana cik Nabi Muhammad. Urang mengarah kitu bae nya. Jah Haji Asep ge cacahan dosa mah alabatan teteh. Kula mah dosa unggal poe masyaallah bae. Wal poe ku kulingan ceramah nu ejo nu geuneuk bikang aja. Nek peureum mumpung aya beunta doraka lajurna yang peureum beunta. Atuh kula ge sarua jelema ngaranna ge jelema bangor ieu tadi na uyuan hirup. Kula ge sarua makolot. Naon sia? Atuh komo aing lamun make cangcut sia meureun.
atuh kok penek dikieu kok dikitu kan kumaing bae. Nah, sudah lah ngomong anu berbit moal salah. Terus ke dia panitia. Kayak lah ya kerasa selekat supaya asup karena tema ya. Tenang bae sih. Kesang tiis panitia Kiai Can datang. Bu, panitia masa kewalane. Dak onang Kiai wae Kiai Can datang atah cenah. Ih. Ata-ata hulu dia ngomong bae. Kamu panitia mikiran pung kalur pung ka handap po. Tenang bae sih. Ulah kudu mai do urunan hinta. Oyuan dia kebagian kayak coba ya. Cacaan dosa mah lah, ulah kudu nyacakeun deng-dengan ya, nuker ceramah dosa mah laput hulu. Pernah aing ceramah betusban, aju panitia yang setengah modal nungguan eueuh bae. Geus ka aja naik angkot. Aing naik angkot make jubah. Isin mah isin aing. Aju parep-parep jeung bikang, androk laluhureun tur aing ngagidir. Atuh jubah mah jubah Surabaya aja nama. Apa aing atuh beki-beki aing gengsi jeung aing telaga nama make jubah. Si aing teh hei dipolototan ku aing. Lain mah diringkepkeun ka dibekaekeun. Atuh aing ngalolotrok. Aing ngadalil, "Bu, maaf, roknya terbuka." Kumaha ngomongna? "Maaf Ustad lagi cari angin." Goblok. Dia cari angin, aing mah modal asup angin. Lah, cacahan dosa maka lah. Matakan orang maneangan jampe salametnya. Orang mengandalkan sholat lah. Sholat orang iya, piomongan. Kamu ibu-ibu mah sholat isana ge nungguan iklan. Atuh, aku mana banget remote kabeh. Mau jadi resep nonton film iklan, lah cik makolot sholat isya heula. Allahu Akbar. Karak menang sarokat cik anakna Mataram. Atau kau wiak pan sholat Allah. Pala baru kumang manja kencang teuing. Budak rokat tilu teh apa teh? Tilu tahu patung teh sholat angkog-angkogan teh. Aju eta sholat nu kitu rek ka surga. Tedok. Allah. Nah, urang mah kudu gede rumasa hirup. Rumasa. Urang mah daek salat bae ge ngeusian absen doang. Urang mah daek ka masjid mepek aya kae jobe. Urang mah kudu rumasa ngandalkeun salat urang mah jauh, urang mah jauh. Piraku salat angkog-angkogan. Di mana mazhab naon eta? Salat kawas kitu. Bu. Batakan urang kudu gede rumasa, di mana aya muludan hadir bae nya. Hadir bae teuing teu urang ge kanan kue tah sarua bae. Eta ge tim sukses sarua. Ayeuna panitia nyeunan kue nu ngakanan atuh mubazir. Benar. Katakan ya pertanyaan anak, kunaon urang kudu mudan supaya timbul cinta, ladang cinta bisa masuk ke surga. Jabongan Nabi ngomong, "Man ahabbani kana maipil jannah." Nu cinta ka aing bakal babarengan asup ka surga jeung aing. Atuh komo maca sholawat bagi dianggap cinta, atuh komo muludan make kejo, make biaya, menang pamaido. Geus teu kahitung ieu ganjaran panitia. Allahu Akbar. Tempo ulah nepoke singta, tempo jerona. Kajen teuing salat belang betong, pagawean ngolecer be ngolecer jeung nguseup. Ya buktina bayi pamuda nu di Jakarta ge baralik. Benar. Tempo tah kamuliaan hatena sanajan sia ibadah belang betong berarti aya nur Muhammad dina hate sia bakal ka surga. Doakeun bae urang anak-anak urang. Ayeuna weur sugan isuk marda meus. Tetehnya Surabaya teh nyacahkeun ibadah mah nu bisaeun eueuh. Para wali baik yang ngomong kieu, matlabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Cita-cita para wali mah lain hayang sugih, lain hayang beunghar, hayang daek ibadah jeung hayang bener ibadahna ka Gusti. Nu geus bisa ibadah bae ge teu ngaku bisa teu komo urang. Lain caruh-caruh acan heh. Komo urang nyacakeun salat subuh mah. Coba ieu jalma ngarebu kieu. Kula rek nanya, loba kanu salat subuh loba kanu henteu? Teu sia kabeh jalmana. Tuh, pada orang mah pisineun nek ka surga ladang bawa salat subuh. Urang mah nol kabeh. Surabaya santri kula ge ulah-ulah teteh santri bae gara rati. Santri abdi lamun tatangga aya nu paeh diumumkeun sampaikeun di salatana ba'da salat subuh. Eta santri aing begadang mulai nu hees. Da bisi kaberangan order hangus.
Tapi lamun diudangkeun salat subuh mah gara rati. Diudangkeun ku aing, "Woi, udang dia." Modor be salat. Mohon ka haji. Kaluan. Aing ka jero menang 15 menit aing teu percaya. Diintip ku aing santri na kaca. Orang santri aing keur ngintip aing na kaca. Setan jika aing da jelema. Geus eueuh pamenang. Makana hirup mah ulah gede hulu. Ulah gede hulu. Bisi tasup helm. Ulah ngarasa urang pang ibadahna, ulah ngarasa urang pang benerna, sarua bae hareupeun Allah mah sarua bae. Moal aya urang lamun eueuh batur benar. Makana kaya para santri sing istiqomah, para kiai mudah-mudahan sing salabar. Di dieu mah surga kiai pannya matakan kasepuhan urang magahan santri salapi mah kurang-kurang sabar mentak edan karasa kukula boga santri segede peureup mah borang di pagahan penting mah kalapaing beak palingan oh nya ngomongeun lah marah kumaha pernah kapragok aing balik ceramah keur ngalah kalapa cik aing woi nah ada ngalah kalapa ka haji kalapa boga sa nu Allah atau aing repre eleh aing ku santri mama Allah paragan jika aing ka santri aing pan marah teh dalil aing kiai pan dia niat masantren niat ngaji kunaon malingan kalapa aing ampura ka haji kula mah bener niat masantren demi Allah bae lanjutna mah kula mah niat masantren teu beunang ilmu ka haji beunang kalapana atuh aing eleh deui bae eta santri datang ka kitu ayeuna mah matakan urang mah nya hayang ka surga ngandelkeun ubudiyah urang rarasaan jauh keneh jauh urang mah geus urang mah ngandalkeun ladang cinta bae ka Kangjeng Nabi Muhammad nya ya urang mah kadang-kadang disebut kiai ge karak dikiaikeun ku masyarakat keur lelempangan sorangan mah bohong ka dikabeuki masaroba jeung batur bah urang mah dimuliakeun ku batur lain kepada urang mulia kepada Allah nutupan karena kagorengan urang hareupeun masyarakat bener atuh Surabaya ustaz ge kiai anu tolol mana kiai tolol pokona tanjakan mah motor gigi opat kitu ngabeten dibedaan ku santri kaji pindah ke gigi hiji nyaonan dia opat kinu loba ngabeten ka mah hiji kalau ngotak kiai eta ampur abahnya kula masukut da kawas kieu ngaranna ge lah ijazah SD na ge menang nebus al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih jalma anu daek maca sholawat balasana surga ti Gusti komo 100 balik bu sampai ulah kurang 100 nya supaya orang diharamkeun asup ka neraka sholawat naon haji atuh kumaha bisa nadong-dongeun bae kacina cik makolat kula manek salawat nariyah kumaha salawat nariyah bisa Allahumma salli salatan ka wa sallim salaman tamman ala sayyidina lilladzi tanhalu bil watang وتقضى به وتنال وحسن بوجه الكريم وصبي في كل لم ونفس baca 100 sapoe teuing diketeng ya bari nyeuseum bari ngagosok saraki mere duit henteu enak aja nama cara rengkel baca salawat Muhammad jara rengkel lain cabunya
Bisa nulojor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100. Dua orang bawa kabebene tengah poting gelap dornar yang beli baso karangkas diturutkeun bae. Matakan lamun urang aku cintakan Nabi kudu nurutkeun ka hayang Nabi. Matakan cik ulama cinta ka Nabi mah lain bimakna mawaddah, lain bogoh, lain bimakna rahmah, lain karunya, lain cinta ka Nabi mah bimakna mutabaah, nurut kana ajaran Nabi. Jadi ketika masyarakat ngomong cinta ka Nabi kudu patuh kana ajaran Nabi. Pardu kasambut, sunah kalampah, paharaman dicegah, pamakruhan disingkah, gitu. Ada yang Bo, mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Jalma nu hatena geus kabungbulengan kaedanan ku bogoh ka Nabi Muhammad. Pan puntennya nepikeun dibahasakeun yamut bahasa istiarah. Yamut didinya paeh, paeh didinya lain eueuh hartian, tapi paeh teu ngadengekeun omong batur. Pan eta rek mudan loba pihak ketilu nu ngagogobrak aya bae. Geus nya usum halodo. Gua rarati. Ujan kakara kecelak-celakan. Tai gua rarati cai nek isikan kunaon ku acah. Geus ya ulah kudu mudan taun ayeuna mah. Tai nu ngajurug teh dekeun palid. Aing marek murudan bae. Dak ulah kudu mudan taun ayeuna mah urang anggeuskeun masjid bae heula. Murudan bae. Ulah kudu murudan ayeuna mah sembako mararahal, endog naik, beas naik, minyak naik, kotok lepas. Aing marek murudan bae. Bahasa nu awam lain ngomong cinta, ngomongna murudan. Berarti murudan teh hakikatna cinta ka Nabi Muhammad. Nala kullal matlabe. Eta bakal dikabul ku Allah cita-citana. Bakal hasil maksuda kabeh. Amin. Ya Rabbal. Tuh. Ana maftunun bihi tami'un fi qurbihi Rabbi ajil bihi la'alla yasfu mashrabi as-salatu ala nabi wassalamu asyafi'il abtahi Muhammad khairu mawati asara al-musyaffa fil wara man bihi ullatura kullu abdin muznibi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad ma lahu min mushbih faza ummatu bihi mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad. Ibu punten hayang jarah ka kuburan Nabi. Mugia ya Allah sing dikersakeun sadayana. Man zara qabri wajabat syafaati. Cik Nabi anu zarah ka kuburan kaula bakal disyafaatan dunia jeung akhirat. Pertanyaanana kumaha kaji pan kabeh teu gableng. Loba kanu teu gableng daripada kanu gableng. Kami mah boro-boro ka Madinah ka Mekah, kami mah naong anak ka Jakarta leungit teu bisa balik. Kami mah diajak karangkas ya ngabaso ku anak kelar asal lebaran bae. Ieu nu teu gaduh kumaha cik Nabi jalma anu teu bisa jarah ka kuburan aing. Cukup baca sholawat, ngeun keur waktu maca sholawat hadirkeun hate. Matakan lamun urang maca sholawat 3 kali be ulah loba-loba hadirkeun hate seolah-olah gambarkeun urang teh keur ngahareupan Nabi Muhammad eta sarua bae jeung jarah ka Madinah. Bijaksana ya Kangjeng Nabi mah bijaksana. Matakan maca sholawat ulah papeletekan. Kudu khusyuk hatena hadirkeun bahwa urang keur mayunan Rasulullah Muhammad. Balik deui. Urang mari terus. Yang bisa berang teh bisa kayak Johasem. Kadang deh. Ya makalat. Matakan urang mah kudu rumasa
tina berkah murudan kudu rumasa. Urang mah hayang ka surga ngandelkeun ladang salat teu bisa. Urang mah hayang ka surga ngandelkeun ladang ngaji di mana horeng, urang mah di mana horeng nya. Urang mah ka surgana ngandelkeun ladang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh, matakan hirup lamun hayang bisa ieu teh mah ukhuwah Islamiyah, kepedulian terhadap sesama kudu rumasa hate. Kudu aya rumasa. Rumasa hirup bodoh di mana aya pengajian hadir bae. Urusan bisa nomor 2 nu penting mengaji ngeusian absen tah. Nek hees tah bagus. Kudu rumasa bodoh di mana aya pengajian hadir ulah eleh ku cau mah tiap pengajian hadir bae. Memeh kiai datang cau mah snagog. Pina ku urang eleh ku cau. Hate kudu rumasa. Rumasa teu bisa hidup sorangan. Urang bisa kieu ge babarengan jeung bat. Matakan tak kudu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah teh dudulur. Hirup ulah yang menang sorangan bae. Kudu pikiran jalma lobaan. Kadenge. Ieu mah cicing di tengah lembur nyetel musik tengah poe golodag bae. Atuh pira aku kudu buka polo hulus ya. Jalain hidup di lowong. Bisi tetangga dararia jadi huntu naon. Hidup ulah mau maneh. Oh. Kadenge. Ieu mana naon hayang aing bae. Musyawarah kudu didenge sungut aing bae ka musyawarah dia. Sorangan mah mah itu jeung kejo. Tah, kudu aya sifat rumasa supaya terjalin ukhuwah Islam. Kudu rumasa, urang mah bisa kieu wasilah jasa indung bapak wayah anak kolot ayeuna mah ulah taledor. Mun boga bere, teu boga ulah nyeun pusing. Lamun can bisa ngabunggakeun kolot ulah musingkeun kolot. Ieu mah nu ngabeakeun pakaya dia. Nu ngajual kebo tanpa satungankeun kolot iya. Nu ngabedolkeun empang nu ditewak polisi coba keheula can bisa ngabunggakeun ulah musingkeun kolot dararia. Oh. Awas kudu. Lamun hirup hate rumasa insyaallah terjalin ukhuwah Islamiyah. Kudu rumasa urang teh bakal paeh. Sing daek ibadah. Keheula izin ka Allah mah Allah mah teu kajol. Atuh izin ka anak teh. Ieu mah sentad sentut ba. Cangkrah ba. Papajuh mah gede. Atuh ke izin ka minantu Ieu mah boga mitoa teh daekeun Jumaah. Atuh izin ka minantu darah dia. Oh. Gerak. Teu bakal paeh. Paeh mah wajib nu sunat teh. Pahe mah teu kolot teu budak kamari di lembur kula kotok pahe mihela nu bogana. Oh, kudu rumasa bakal pahe sing bener ka amal. Kudu teu beuki salat, kudu daek salat tiajang. Can bisa 5 waktu teuing hiji-hiji bae heula can bisa mah. Kayak kelentung adan dohor, salat dohor kitu bae heula. Ulah geura salimana kayak kelewung deui adan asar, salat asar kitu bae heula. Ulah geura salimana. Ya. Kudu rumasa bakal paeh. Allah nu bisa baturan iwal ti amal urang. Ka haji cenah mah kula boga pamajikan geulis karunyan ka kula bohong. Dia paeh mah pamajikan dia jerik doang, cokor nama ngalayakan tanah kuburan dia. Tidak mungkin. Ngaliyak beak beidah. Uncela anjlet naik motor NMAX bibir beurem. Aya bejana. Kudu rumasa hirup bakal paeh. Paeh mah teu kolot teu budak. Kamari tatangga abdi Bu, ibu-ibu jag babacakan, beres mampae. Geger sa RT. Oh cenah kamari mah cedahar kene jeung urang kamari mah mau motor kene ayeuna paeh aneh. Teu aneh, nu aneh mah kamari paeh ayeuna mah mau motor. Benar? Geus makanannya. Ye berkah murudan rumasa. Rumasa teu boga amal kudu deukeut ka Kangjeng Nabi. Ahmadu maktubun alal jinani. Dina surga natihangna ditulisan ngaran Ahmad Muhammad. Dengekeun. Lamun teteh boga imah anyar, aya merekan ngaranna. Ya, aya merekan ngaranna ya. Abah Uki berarti eta imah Abah. Lamun surga aya merekan Ahmad Muhammad berarti boga Nabi Mu. Katakan deukeut anu bogana, kitu banyak. Benar. Kudu rumasa teu boga amal, deukeut Nabi Muhammad. Rumasa bakal paeh, sing bagus amal. Rumasa hidup jeung dengdengeun, wah enak kudu bagus jeung tetangga, jeung barang rusuk parasea. Ulah gara-gara pemilihan lurah para saya batur nu jadi dan nu riweuh. Buktina mah teu boga kejo mah teu ngejo. Bener. Kajenting hewas ya kata tangga sampai piri mas ya ka tukang-tukang ditampian ge. Sia gering mah anu pangheulana ngagotong tatangga sia nu dihewaan. Ulah kudu rumasa hirup mah. Tah, insyaallah lamun rumasa terjalin ukhuwah duduluran, peduli ka sesama. Insyaallah. Geus lah urang cekapkeun sakitu mah kolotnya.